Kalabaka beres Hai Kalabaka teh Raja Sela Bengkah kabukina teh jelema wah ya kanibal kukituna bisa eureun teh ngakanan jelema ku ditalukeun anak ku harimba ayeuna harimba kabejakeun maot jadi kambuh deui ieu panyakit ngadaharan jelema beres kukituna kampung-kampung ayeuna diaprak dihakanan jelema ditewakan diranya beak jelema sasatoan beres kukituna aya hiji pandita dah anu ngajangjikeun dek mere sangu dua padati kalayan dirina sanggup dihakan denawa asa si Kalabaka ulah ngakan deui jelema pikeun nyalametkeun ieu pakampungan ieu panita ijrapa teh berjibaku ngorbankeun dirina toh leus ayeuna lumampah disapengkeun putrana anu kakasih Herawan oge catrik-catrik anu nyeredkeun ieu padati ngirim sangu ka Kalabaka maksudna toh leus jawan kalarun buru-buru bawa kasih saya nama sarang putra we anu bakal jadi si pujit si Kalabaka ama ulah kasih hidup mah masih kene panjang lengkah panjang harapan teu tega ninggal ama dihakan buta ama sabar tawakal sarang kalimat pasti patrudana nina mulang ditetepan sok asa kasuan suat sok asa kasuan suat musibah sasar mugi sing aya panyinglar mugi sing aya panyinglar payus nuan sin elingan kandani siri aden
Wis kena dihin pinasti kersayang wis kena dihin pinasti kersayang Panita Ijrapa lan putrana Irawan anu sejak ngajajabkeun sangu dua padati kalayan ieu panita rek jadi eusi pejit si kalabaka margi jangjina si kalabaka moal rek ngakanan deui jelema asal dikirim sangu dua padati jeung deungeunna teh eta pandita kudu daek dihakan jadi eusi pejit kalabaka dah leres berjibakuna ieu Ijrapa ridho kalayan ikhlas dihakan jadi eusi pejit kalabaka tibatan teras-terasan masyarakatna diancam pati dah anu kiwari ngararungsi duka kamana leosna jeung kumaha nasibna dikeun nyalametkeun diri eta masyarakat kampung ahli Cakra kasih tetengga ari Kangjeng Rama kedah jadi eusi pejit si kalabaka masai putra wae atanapi urang sareng ulah kasih ulah panjang hidup mah masih kene panjang lalakon panjang harapan kene masih kene panjang lengkah malah lamun heueuh teh si kalabaka ngeureunnan laku lampahna tuluykeun pasantren dah teraskeun gerah harewosan batin-batin jelema bawa kana jalan kautamaan gerah jugjug ilmu insan kamil mukamil sampurna dina jeroding sampurna dah beus nyaeta pikeun jeung hareupan zaman anu bakal datang sabab bakal riweuh leuwih ti kieu kaayaan ke ka hareup walah tangtos gua tantangan anu bakal datang ku hidup geura jawab ku hukum-hukum anu pertela dah jawabna teh nyaeta ku pagawean ku amal karya engke batur bakal naluturkeun beres masak bakal ngondang simpan kadang-kadang lamun dipapatahan ku basa mah bakal beda paham tapi lamun ku amal tur aya mangpaatna aya guna keur kapentingan negara jeung bangsa sumohon yakin bakal diturut ku sajumlah kaum engke ka hareup leres bakal dipikar kaulanun hidup sing bisa mareuman lampu kaujugan obor kasombongan anu aya dina diri anjeun heulaanan samemehna ngoboran batur teh caangan heula diri sorangan leres sabab datang kadunya sorangan balik sorangan lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan diboehan ge kuno hirup malah panghadena jalma teh nu aya gunana keur balarea sok gedekeun kahadean nya agengkeun gua tapi tetep bakal ngaririwaan kejadian ieu ka putra moal tigin moal istiqomah dina ngajalankeunana margi yakin seolah-olah putra bakal kaedanan Kangjeng Rama anu bakal jadi eusi pejit kalabaka putra bakal kaelang-elangan ama maka bang beung pengetan kulan is ulahkeun bae da sakabeh oge bakal maot ngan jalan rupa-rupa sumohon kasang tukangna perjuangan kasep
ayeuna pikirku hidup sanajan teu berjuang oge pan manusia mau bakal pae kan tenang cing ieu teh demi pengabdian ka anjeunna beres supaya kampung ieu ulah nepi ka riweuh itu tingali masyarakat teh kabararana ngararungsi di buruan-buruan biasana mah barudak arulinu galah nu bubuyan anu gatrik ayeuna mana suwung kulan kampung teh kampung suwung nya padesaan parantosan eta mah nya teu pindah mah kaulan nun sapraptane punia astra jinga dawala anu parantos 2 minggu teu menak tuangeun apruk-aprukan kaitu ka dieu ngomong lebat kaya kampung istuning suwung ku jalma imah oge cinggar belum pantona teu aya pribumina teu aya anu ngansikna da puguh kalalabur diancam ku kalabaka